mawa ka eta jalma ka surga na Gusti Allah. Taran teh kira-kira ibu lamun urang berehan teh kadang-kadang beda jeung Allah berehanananya. Kadang-kadang lamun dipentas sakali dua kali tilu kali bujang-bujang ku batur atau ku dulur ku putra terus urusan kadang-kadang dadak kaleungit nyaeta sifat berehan. Kadang-kadang bere mah bere, kadang-kadang sebetulnya lamun dina agama mah nyaeta sifat istiqrot. Mere mah mere bari osok itu osok berarti orang teh kira-kira mensasukeun jalmaan berehan atau acan. Lamun teu acan kira-kira urang bade kumaha ayeuna. Teh sebagian orang Allah dina Al-Qur'an, Allah marobah ka hiji jalma terkecuali eta ngarubah diri pribadina. Yang urang hari selamat aya bakti dunia akhirat nyaeta urang teh kudu aya sifat berehan. Nah karena sapujeun-pujeun urang harta na anu dibikeun, pujeun-pujeun urang ilmu na anu dibikeun. Kadang-kadang juara urang lain urang. Saling lain dengan tempatan urang. Saeukur urang angkenan samentawis. Ka urang mah mimipina eueuh. Terus urang aya pasti bakal eueuh.